Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan. Insyaallah sing kuring kalayan digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki. Bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utamina mah tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayuna mah tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Sunda nu mulia, lengkah-lengkah si jawara iblis alias jawara si peti kembang anu mamanggul wanoja ngora nu diiwat ti wewengkon wahangan dak dumadak kandeg ngarandeg lantaran sababna mah dihalangan ku hiji budak ngora sejena nu teu eleh gandangna. Eta pemuda nu teu eleh dina kakasepana teh memang masih kacidang ngorana. Buukna panjang ngarumbay semet punduk. Tur tadi beungkeut sawajarna bae ku iket nu warna hideung nu geus lalayu sekar. Pakulitan eta pemuda teh rada semu hideung, lir ibarat awi wulung. Eta jajakan nu mangkat rumaja memang Jaka Wulung. Tapi mitra, mangsa harita mah papakean eta budak ngora teh beda jeung biasa. Papakeana geus teu lalayu sekar deui siga baheula. Boh bajuna kitu deui calanana geus leuwih alus tur ta leuwih bersih sanajan teu pati loba-robahna. Jaka Wulung neuteub seukeut ka palebah si jawara iblis. Kalayan sirahna rada diserongkeun, manehana siga nu deuk coba-coba ngajudi. Naon kira-kirana nu dipigawe ku jawara iblis? Nu oge kakoncara ku jujuluk jawara si peti kembang. Kidulur, ulu Jaka Wulung ngagero lirih. Satuluy nama manehna nyoba-nyoba nyarita. Kidulur, pastilah eta budak nu dipanggul ku kidulur teh nu tadi jejeritan minta tulung teh nya. Jawara iblis alias si berata laras neuteub anteb ka palebah Jaka Wulung. Bari manehna teh rada sura-seuri. Yang saupama caritaan maneh bener, rek nanahaun maneh heuh? Jaka Wulungan ukur dedeheman. Laju api-api babatukan wargi. Oh, kitu kidulur. Jadi cek kidulur rek nanahaun kuringnya. Ya kidulur, lamun nempok kaayaan nama
Eta budak nu dipapanggul ku Hidul teh kacida perlu na ditulungan ku kuring. Ku kituna kuring ye, budak nu masih keneh bau jaringau ceuk Hidulur. Merendek coba-cobalah nulungan eta awewe. Mitra canreng seoge jaka wulung nyaritana. Berataras geus deui seuri babara katakan. Malah mah ayeuna mah awakna oge endag-endagan. Kitu deui wanojang ora nu papanggulna ge dina tak-takna oyag-oyagan. Naon budak bolon. Pika serieun. Sakedapan jaka wulung mikir, ceuk pangira dirina nu masih ngora, yen hiji jalma nu kacida jahatna bisa oge dikanyahokeun tina kumaha seurina. Pamolah jawara iblis bisa dikanyahokeun tina seurina. Kitu ceuk pamikir jaka wulung hiji jaka ngora nu kacida motekarna. Lur, seurina kidulur, bener-bener mata pika sebeleun. Ceuk jaka wulung bari rada ngajebian ka palebah si jawara iblis. Dak dumadak seuri si berata laras eureun sapada harita. Paromanana oge robah jadi euceuy beureum ngemu hiji kakeheul nu lain lumayan. Saumur manehanana dumelah di alam pawenangan. Kakara jigana mangsa harita manehna kapaksa ngeureunkeun seurina dadak-dadakan. Jeung deui nu ngalantarankeun seurina eureun teh ngan saukur budak rudin nu ceuk manehanana mah masih bau jaringau. Hei, budak oleho. Halik sia. Naha maneh tetenya deuleu. Jeung saha maneh pahareup-hareup jeung saha maneh nyarita. Nyaho teu? Ceuk si jawara iblis setengah nyentak ka jaka wulung. Jaka wulungan ukur gideg wargi. Nu satuluna mah rada seuri leutik. Kidulur. Teu naha sahari si laing teh lur. Kitu ceuk jaka wulung. Pananya nu basajan ti jaka wulung geus bisa ngajadikeun si berata laras beuki ngembang kadu. Getihna siga nu ngagolak. Kumanehana tongkatna ditancebkeun kana taneuh. Oh, mitra tetela sanes kana taneuh, tapi ditancebkeun kana batu cadas. Ceralat. Tongkat si jawara iblis nanceb nyelesep kurang leuwih setengah depa. Bener-bener hiji pintonan tanaga lapisan nu mata kelok. Jang, dina mangsa ieu mah jigana kuring teu boga kahayang pikeun ngabaseuhan tongkat ieu ku getih budak nu masih keneh bolon. Masih bolon siga maneh. Jeung deui. Lamun hayang nyaho ngaran kuring. Ngaran kuring lelah berata laras. Balarea di dieu boh para jawara atawa penduduk kampung. Ngagentraan ka diri kuring teh ku gelaran jawara iblis di Gunung Cakrabuana. Sajongjonan mah hi jawara iblis nungguan kumaha ketakna ti jaka wulung. Manehna boga hiji pangharepan. Sanggeus eta budak meunang katerangan ngeunaan ngaranna, eta budak teh bakal ngabereng-bereng lumpat sakulumpat lampet bari gigis miris jeung tulung-tulungan. Atawa lamun teu kitu
Eta budak teh bakal ngudupruk diuk bari acong-acongan minta ampun ka dirina. Atawa oge malahan mah bakal sujud bari dua leungeunna acong-acongan minta ampun. Lantaran memang kitu ilaharna mitra, saupama balarea nyarahueun saha manehna nu sabenerna. Tapi hanjakalna mitra Sunda, Jakawulung mah lain budak biasa. Manehana kalah ngerutkeun halisna saolah-olah keur ngajeueung hiji hal. Sasuleuna mah manehana dengan ukur gideg. Eta teh hiji tanda yen manehanana sama sakali teu apaleun kadedegan jalma nu katoah kejemna nu nangtung hareupeunana. Mitra Sunda, Jakawulung laju cumarita. Oh Kang, hampurannya Kangnya kuring masa kakara. Ngadenge ngaran Brata Laras. Teu nyaho Kang Lur. Walon Jakawulung bari teu riuk-riuk. Datar wae jawabanna teh mitra. Nu saterusna mah Jakawulung nyarita deui. Kang, bener-bener hiji ngaran nu alus. Brata Laras. Alus pisan euy Lur. Yo, cek kuring nu masih budak bolon, nu ngaran Brata Laras mah memang biasana ekspresif. Capetang dina nyarita, bisa gaul, ahli seni, jeung sajabana. Oge gelaran kidulur. Duh. Jawara iblis, jawara belis. Kacida alusna. Tah ku kituna. Meureun kidulur ngalir ibarat bang-bang Brata Laras dina pawayangan Jawa. Sifatna tur parawatekanna teh alus, tenang, wanian, tukang babakti, sasang bogaan rasa tanggung jawab anu gede. Kitu teh kuring Lur. Mitra Sunda, dikitukeun ku budak satepak tang tubae amarah si jawara iblis ngagugudag. Manehna laju narik tongkatna ku cara diteken ka belah tukang anu ngabalukarkeun rabengna batu-batu kariki leutik. Budak setan, jigana maneh neangan modar. Si Brata Laras lain jalma nu sok resep heureuyan. Sumawona manehna teh katempona rurusuhan. Manehna embungeun kapiheulaan ku poekna peuting. Ku sabab kitu mitra, tanajan ngan saleberna batu laleutik, manehna ngagunakeun tanaga lapisan nu lumayan rosa. Satulina mah eta batu-batu laleutik teh laju ngapelesat ka palebah awakna Jakawulung. Serangan uka tidak cepet nasa upama dibandingkeun leuwih cepet dibanding. Lamun salah sahiji batu wae nu nenggel kana sirahna, eta sirah tangtu bisa tatu. Tapi hanjakalna, Jakawulung mah lain budak samanea. Nu kitu bae manehna bisa dicentang ku pelor karikil. Kalayan teu mindahkeun sukuna. Jakawulung nyerongkeun awakna ka belah katuhu. Ciut! Karikil-karikil teh ngan ngablesur sabaraha ramo tina ceuli belah kencana. Jika nama maneh teh boga hojah oge jang. Si Brata Laras ngagerem bari ngahiukeun tongkat dina leungeunna nu arahna beda jeung gerakan awak Jakawulung.
nalika tadi manehanana ngepeskeun gempuran munggaran ti si Bratalaras. Tungtung baju bodasna nu seukeut meulah angin. Hiu! Nu ngabalukarkeun sora-sora angin nu matak ngajadikeun gimir gigis miris. Si Bratalaras ngarasa yakin yakina yen lawanna teh moal boga kahiji kasempetan pikeun ngahindarkeun dirina. Tapi mitra Sunda bangun ku matak helok kalawan ku hiji gerakan nu hampangeunaker. Jaka ulung tetela teu loba kasulitan dina ngabelokeun arah awakna. Kalayan masih teu mindahkeun sukuna. Jaka ulung dadanangan kabenangan ku hilibirna angin tina ngahiukna tongkat sakti si Bratalaras. Lantaran nama ngan ngahancah hiji tempat kosong. Atuh Bratalaras jadi kabawa ku tanaga gempuran sorangan. Malahan mah kalayan teu mata kaharti pikeun Bratalaras. Ujug-ujug ramo-ramona jiga nu dihantem ku sabangsa waja. Jawara iblis nagero lirih. Ampir-ampiran bae tongkat sakti nalesot tina leungeunna. Jarig-jeug. Si jawara iblis jarig-jeugan laju neuteup heran ka palebah Jaka Wulung. Saolah-olah eta budak teh hiji makhluk aheng nu kakara ditempo ku manehanana. Jigana ieu budak teh ngagebug ku pakarang sarupa suluh pondok nu kacida anehna. Tapi naha iraha eta budak teh ngalabar pakarangna. Sakanyaho si Bratalaras mah eta budak teh lemor teu mau pakarang. Esu teu nyekelan pakarang nanaon. Ngimpi naon si Bratalaras tadi peuting nu ngalantarankeun ngalaman kajadian nu matak teu kaharti. Mitra, leres manehna teh si Bratalaras. Hiji jawara tangguh-tangguh nu boga jejuluk jawara iblis ti Gunung Cakrabuana. Nu dipikaserab ku para jawara utama namah di wewengkon kidul Gunung Cakrabuana nu ngampar nepi ka basisir pakidulan. Manehanana hiji jawara nu dipikasieun jeung dipikagimir ku balarea. Dina ieu poe manehna kakeunaan ku hiji panampiling ngan ku saurang budak anyar pinanggih sahandapeunana. Baringan sabaraha geprakan kudua gerakan Jaka Wulung anu kacida basajana. Kitu ketak teh pikeun si jawara iblis mah memang bisa kagolongkeun arang langka. Salian ti manehna boga ilmu iblis nu langka pitandingeunana. Si Bratalaras ge ngabogaan tingkatan ilmu kanuragan nu bisa disebut ampir-ampiran taya tandingna. Di sakulibeng legana eta wewengkon. Kari-kari ku ketakna budak bolon ulah Jaka Wulung nu kumanehanana disapirakeun, dimomorekeun. Tapi ngan kudua kepesan panerajang nu can bisa disebutkeun daria dina ijen patutunggalan. Si Bratalaras alias jawara iblis nepi ka ti kerung-kerung ngemu hiji kahelok nu lain lumayan. Hiji kaheran nu luar biasa. Jiga nama manehna teh ngan ukur ngimpi. Wargi sanggeus kitu masih Bratalaras jeletot nyiwit kulitna sorangan, tetela peureusna. Sarta ramo-ramona ge kakarasana teh nyeri. Balukar panerajang nu dikepeskeun ku Jaka Wulung. Ramo-ramona karasana nyanyautan nepi ka siga nu ngerihan jajantungna. Budak bolon. Maneh ulah waka ujub takabur heula. Lalaunan si jawara iblis nurunkeun eta mojang tina tak-takna. Anu satuluyna mah satengah dialungkeun. Eta wanoja teh dijongklokeun kana jujukutan dina jalan satapak nu ngembat. Jaka Wulung mitra antukna mangarasa keheul oge ku tingkah paripolah ti jawara iblis ka eta wanoja. Laju manehna nyarita. Hei, Lur, saha oge nu ujub takabur?
Budak setan. Berata laras laju ngamang-ngamang tongkatna kana beuheung Jakawulung. Kiwari mamanehna teh teu wani nganggap remeh ka eta budak bolon. Saha nu setan teh euy? Saha nu iblis? Jakawulung ngahindarkeun diri ku lengkah-lengkah nu bangun hampangeunakeur kana panarajang jawara iblis. Tapi panarajang si Berata laras dengan saukur hiji pancingan. Sakilat tongkat jawara iblis diputerkeun nutulkeun ka palebah kolebatna awak Jakawulung dina ngepeskeun panarajangna. Tongkatna diorai sanca nu boga mata nu seukeut sarta siga nu nyahoeun ka mana gerakan Jakawulung. Jakawulung rada ngaranjug oge. Barang nangetan cepetna gerakan tungtung tongkat sakti si jawara iblis. Jakawulung kalawan kapaksa menajung kieu jumpalik salto bari neul ka salah sahiji sukuna. Tapi si Berata laras teu mere hiji kasempetan ka Jakawulung. Dengan kencana nu bebas muter kurang leuwih satengah lingkaran sarta nyaho-nyaho mapakan Jakawulung tina jurusan nu beda jeung laju tongkat saktina. Jakawulung kalawan tangginas ngacurelat laju ngarendekeun awakna pikeun nyingkahan aworna dua kakuatan. Lantaran aworna dua kakuatan nu teu perlu mah mungkin bae bisa ngabalukarkeun meles tanagana. Kulantaran kitu Jakawulung teh leuwih milih nutulkeun gerakan nu jadi lawana mitra. Cag heula mitra Sunda nu mulia, insyaallah sanes waktos wang cobi teraseun deui. Hatur nuhun kana perhatosana hapunten kana samudaya kalepatanana. Sumangga mitra Sunda nu mulia. Hatur nuhun. Mitra Pasundan, cag heula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktos wang cobi teraseun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan, kalayan naskah Sunda ku Kang Sony Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilapanana. Mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.